Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Salasa kaping 27 bulan Januari 2026. Masih dina surat Maryam ayat ke-73. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza jeung di mana-mana tutla dibacakeun alaihim ka itu jama-jama kafir, jama-jama musyrik, naon ayatuna di kana ayat-ayat Allah, ayat-ayat kami saur Allah, bayyinatin anu jelas eta ayat teh, redaksina maknana keteranganana jelas dina Quran mah jentre. Qala maranehanana nyarita saha alladzina kafaru nyaeta jama-jama nu kafir, lilladzina amanu ka jama-jama iman. Kumaha nyaritana kieu, ayul fariqaini naha mana anu leuwih alus cenah dina dua golongan, golongan anu percaya ka Allah jeung Quran atawa golongan anu teu percaya ka Allah bari nyembah berhala, mana anu leuwih alus. Nah kitu ceuk umat kafir waktos harita tumanya ka Kangjeng Rasul. Jawabanana jelas di dieu, khairum maqama saalus-alusna anu percaya ka Allah jeung percaya ka Rasulna nyaeta eta teh khairun leuwih alus maqama tempat kedudukanana, wa ahsanu jeung leuwih alus naon nadian tempat pertemuanana engke di akhirat di sawargana Allah. Tah jawabanana eta. Jadi jalma nu kafir mah jalma anu teu percaya ka Allah jeung Rasulna ditempatkeun ge dina jahannam, tos jelas. Saterasna, wa kam ahlakna jeung sabaraha pirang-pirang jelema, pirang-pirang generasi ahlakna nu tos dihancurkeun ku kami saur Allah, qoblahum tisamemeh maranehanana, min qarnin tina pirang-pirang generasi, hum ari itu jalma-jalma anu dihancurkeun ku Allah termasuk Raja Namrud, Raja Fir'aun, Raja Abraha. Eta teh jalma-jalma teh ahsanu ahsasa saalus-alusna parabotan, parabot perangna, parabot dapurna, perlengkapan rumah tanggana, asasa nagel asas. Eta alus sagalana, warian jeung alus penampilanana, jelema nagara ranteng jararangkung barodas teu aya cawadeun. Tah eta nu dihancurkeun ku Allah teh jalma-jalma ahsanu asasa warian jelema anu alus perlengkapanana jeung alus penampilanana, tapi dadoraka ka Allah, maksiat ka Allah, dihancurkeun ku Allah sadayana genan. Saterasna, kul bejakeun ku anjeun Muhammad, mangkana saha jalma anu bukti anu aya fi dolalatin dina kasesatan, pal yamdud maka ku Allah bakal diantepkeun lahu ka itu jalma anu sesat, Ar-Rahmanu ku Gusti Allah anu Maha Pemurah, maddan kalian diantep saantep-antepna, diantep dipanjangkeun umurna, disehatkeun, diantepkeun bergelimang dosa, bergelimang harta benda, diantepkeun. Da umat kafir mah parahnya umurna ge beda jeung bangsa urang. Bangsa urang mah 60-70 geus teu aya. Umat kafir mah kadang 120 tahun masih kena ngapan hirup. Tah gitu umat kafir mah diantepkeun ku Allah. Tapi kaya raha hatta sehingga idza di mana-mana itu umat kafir ra'au ningali atau memandang mayu aduna kana naon perkara anu bakal diancamkeun ka manehanana di yaumil akhir, imma adzaba atawa azab anu bakal nyiksa ka manehanana, wa imma jeung atawa saatan datangna hari kiamah, pasaya alamuna mangka manehanana bakal apaleun man huwa syarro, man sahaja ma huwa syarro anu jelek makanan tempat tinggal nangke di akhirat, tegasna dina siksana Allah, wal ad'afu jeung lemah-lemahna jundan penolongna atau bala tentara. Nah jadi asa kuat teh ayeuna keur di dunya garagah garantang tentarana pokona mah berene ku senjata, padahal mah eta teh lemah engke mah di akhirat mah
nyaeta di dia keteranganna wa ad'afu jeung salemah-lemahna jundan bala tentara jeung penolong. Nah jadi asa gagah asa ganteng asa lengkap teh ayeuna keur di dunya. Lamun sesat mah lamun teu percaya ka Allah jeung Rasulna mah disiksa di yaumil akhir nage. Ayeuna diantepkeun teh supaya manehanana kembali ke jalan yang benar, supaya manehanana menikmati dunia keun engke di akhirat anjeunna narima siksa. Tapi mudah-mudahan sadayana urang anu aya di dunia ieu tiasa kembali ke jalan yang benar, tiasa iman, tiasa Islam, kalian ageng harapan umat kafir oge sami lebet Islam. Tapi upami henteu da eta mah prerogatif Allah, hidayah mah sadayana oge di Allah Subhanahu wa taala. Mugi aya manfaatan dinten ieu cag insyaallah patepang di dinten anjing. Barakallahu li wa lakum. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.